Bismillahirrahmanirrahim. Summa sa'ida ila samai sabi'ati. Kemudian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik deui ka langit anu terakhir nyaeta langit anu katujuh. Pastaftaha, kemudian nyuhunkeun izin untuk dibukakan pintu saha Jibrilu, malaikat Jibril. Faqila, maka diucapkan ku malaikat penjaga langit, man hada, saha ieu anu minta izin dibukakan pintu. Qala, teras ngawaler malak Jibril, Jibrilu, ieu kaula malaikat Jibril. Qila, kemudian diterus deui ku malaikat penjaga langit seperti biasa. Waman ma'aka, sareng saha salira wahai malaikat Jibril dongkap ka dieu. Qala, saur malaikat Jibril, Muhammadun, kaula dongkap ka dieu bari nyandak Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, teras ditaroskeun deui ku malaikat penjaga langit, awaqad ursila ilaihi, nah parantos diutus anjeunna teh wahai malak Jibril. Qala, saur malak Jibril, naam, sumuhun pisan, ieu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh parantos diutus untuk mendatangi ka ieu langit. Qila, kemudian penjaga langit nyarios menyambut kadongkapan Kangjeng Nabi sareng menyambut kadongkapan malak Jibril alaihi salam. Marhaban bihi wa ahlan, hayyahullahu min akhin wa min khalifatin, fa ni'mal ahu wa ni'mal khalifatu wa ni'mal maji'u ja'a. Fafutiha lahuma, kemudian dibukakanlah pintu langit pikeun malak Jibril sareng Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma khalasa, maka sawaktos Kangjeng Nabi sareng malak Jibril melewati pintu langit anu katujuh, fa idzan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka kaget Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, margi papendak sareng Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah sallallahu alaihi wasallam. Jalisun inda babil jannati, eta Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi wassalam teh nuju cali inda babil jannati, di caket lawang pantos surga, ala kursiyi, di luhureun kursi, min dahabin anu didamel tina emas, musnidun dhahrahu, eta Kangjeng Nabi Ibrahim teh nuju nyarandekeun pungkurna atanapi tonggongna ilal baitil ma'muri, kana baitul ma'mur. Ma'ahu, beserta Nabi Ibrahim alaihi salam teh naparun aya hiji golongan min kaumihi, tegasna kaumna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Fasallama alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngucapkeun salam ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Faradda alaihi salam, maka teras Nabi Ibrahim alaihi salam ngawaler kana salamna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, sareng nyarios Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam menyambut kadongkapan Kangjeng Nabi, marhaban bil ibni salih, wilujeng sumping wahai putra anu saleh, wan nabi sholih, sareng wilujeng sumping wahai nabi anu soleh. Summa qala, teras sawaktos sabaraha lami Kangjeng Nabi Ibrahim nyarios deui,
mur ummataka wahai Muhammad parentahkeun umat salira fal tuksir min girasil jannati kudu nyeureurkeun umat anjeun tina pepelakan surga sing laloba marelak pepelakan di surga fa inna turabataha thayyibatun karna sanyanyana ari taneuh surga teh sangat subur wa ardaha wasi'atun sareng ari jagatna surga teh sangat luas bumi surga teh sangat luas teu cara dibojong kokosan geus heureun parkir motor ge hararese neundeun sendal oge hararese malahan mah neundeun sendal dihareupeun imah teh katajongan wae batur rabongan imah dauh buruan etalah nasib kampungku yang sudah sempit faqala kemudian ngadau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma girasul jannati naon ari pepelakan surga teh qala saur Nabi Ibrahim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ari pepelakan surga teh nyaeta la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim sing mineng eta maca eta supaya urang balik ka surga teh geus loba pepelakan nu ararindah nyaeta bibitna teh la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa fi riwayatin sareng dina riwayat anu sanes aqri saur Kangjeng Nabi Ibrahim bacakeun atana pidugikeun wahai Kangjeng Nabi Muhammad ummataka ka umat salira minni ti kaula assalamu salam wartoskeun kitu ka umat salira ieu aya salam ieu ti Nabi Ibrahim wa akhbirhum sareng kabarkeun ka umat salira wahai Muhammad annal jannata thayyibatut turbati bahwa ari surga teh eta sangat subur taneuna teh atbatul ma'i caina oge sangat seger wa anna girasaha sareng bahwa ari pepelakan di surga teh nyaeta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar aya dua riwayat berarti hiji la haula nu hiji deui subhanallah ari sebenarnya mah banyak sih pepelakan di surga teh ngan di dieu mah dicaritakeun ngan dua wa indahu sareng dicaket Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam teh kaumun aya hiji kaum julusun an-nuju caralik bidul wujuhi anu bararodas pamenteuna teh amsalul qaratisi bodasna teh bagaikan kertas wa kaumun sareng dicaket Nabi Ibrahim teh aya hiji kaum deui fi alwanihim dina eta rupa kaum teh syai'un aya sesuatu aya noda atanapi aya cacat dina mukana faqama maka teras ngararadeg haulai eta kaum teh alladzina fi alwadihim syai'un nyaeta kaum anu rupana aya cacat dina wajahna padakhalu kemudian eta kaum teh ararasuk nahron ka hiji wahangan ka hiji sungai faktasalu kemudian mararandi eta kaum anu mukana cacat tiapihi dina eta sungai
beres mararandi di eta sungai tia pakharaju kemudian keluar deui. Begitu keluar dina eta sungai tia waqad khalasa sungguh telah bersih min alwanihim syai'un tina rupa-rupana eta kaum tia anu cacat. Summa dakhalu kemudian ararasup deui eta kaum nahron kahiji wahangan kahiji sungai. Fagtasalu kemudian eta kaum teh aribak deui pihi dina eta sungai. Beres ibak di sungai anu kadua fakharaju kemudian kalaluar deui eta kaum teh. Wa qad khalasa sareng sungguh jadi bersih min alwanihim syai'un tina rupana eta kaum teh cacatna beuki bersih. Summa dakhalu kemudian ararasup deui eta kaum anu tadina cacat teh mukana teh nahron ka wahangan salisan anu katilu. Fagtasalu maka kemudian eta kaum teh mararandi pihi dina eta sungai anu katilu. Wa qad khalasat maka sungguh bersih naon alwanuhum rupana eta kaum teh. Fasarat maka jadilah eta kaum teh anu tadina mukana aya cacatan misla alwani ashabihim seperti rupa batur-baturna anu pertama nyaeta anu parutih teh bagaikan kertas. Pajau kemudian nyalalemperkeun eta kaum anu tadina mukana cacat teh ngan ayeuna manggeus bersih. Pajalasu kemudian dariuk ngarariung ila ashabihim sareng batur-baturna. Faqala kemudian Kangjeng Nabi naros, ya Jibril wahai malak Jibril, man haula'il bidul wujuh, saha eta jalma-jalma anu pararutih mukana teh. Wa man haula'il ladzina fi alwanihim syai'un, sareng saha eta jalma-jalma anu rupana aya cacatan. Wa ma hadhil anharu, sareng naon eta teh nami sungai-sungai anu tadi teh allati dakhaluha anu tadi ararasup eta kaum anu cacat teh kana eta sungai. Fagtasalu fiha kemudian eta kaum teh mararandi dina eta sungai-sungai. Faqala kemudian malak Jibril ngadauh, amma haula'il bidul wujuh, ya Rasulullah, adapun ari eta kaum anu pararutih mukana teh faqaumun maka eta teh kaum lam yalbasu anu tara nyampur adukeun imanahum kana kaimananna eta kaum bidulmin dengan dosa. Tara nyampur adukeun iman jeung dosa. Pan urang mah ayeuna malobana dioplos penting iman ti beurang berbuat dosa. Aya ti beurang iman pentingna berbuat dosa. Kadang-kadang aya nu ibadah bari berbuat dosa. Nah, eta lah engke bakal cacat mukana. Wa amma haula'il ladzina fi alwanihim syai'un, maka adapun ari eta jalma-jalma anu rupana teh aya cacatan aya nodaan dina wajahna teh faqaumun maka eta teh hiji kaum khalatu anu sok nyampur adukeun amalan sholihan amal-amal solehna wa akhara jeung amalan anu lainna sayyian berupa kajorean. Amal soleh nama rajin ngan sok diiringi kuria misalnya ka majlis taklim nama rajin ngan di jalan sok bari ngomongkeun batur tah eta nu bakal cacat ke mukana
ngan sok sanaos eta jalma teh sok nyampur aduk amal soleh sareng kajorean patabu eta jalma teh tararobat heula samemeh mautna teh pataballahu alaihim maka Allah narima kana taubatna eta jalma-jalma. Mudah-mudahan urang kabehan sing termasuk orang-orang anu tararobat sareng anu ditampi taubatna ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma hadhil anharu sareng adapun ari ieu sungai-sungai teh anu tadi tilu fa awwaluha maka ari sungai anu kahiji rahmatullahi eta teh namina sungai rahmatullah. Wasani sareng ari sungai anu kadua namina nikmatullah. Wasalisu sareng ari sungai anu katilu saqahum rabbuhum syaraban tahura. Saqa parantos masihan leueut hum ka eta kaum saha rabbuhum pangeranana eta kaum syaraban kana leueut atanapi minuman tahuron anu bersih. Wakila sareng dicarioskeun hada ari ieu sungai anu katilu nyaeta sungai saqahum rabbuhum syaraban tahura maka nuka eta teh tempat salira wa makanu ummatika sareng tempat pikeun umat salira. Mudah-mudahan urang sadayana sing diaku janten umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga urang sadayana tiasa menikmati minuman saqahum rabbuhum syaraban tahura. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab.